Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ieu mah keur carita bulan Syaban, besok itu luar biasa. Namun Kangjeng mah menghormati jeung ngamulyakeun bulan Syaban nu unggul eta dipake puasa, urang mah berleha-leha. Di bejaan ku bede bejaan anu komomun henteu. Bulan Syaban teh lain leutik-leutik bulan. Pohara unggulna di bulan Sya'ban. Tak Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ti Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'bana khamsata harufin sanyana lafaz Sya'ban eta aya 5 hurufna hiji shin 2 ain 3 ba 4 alif 5 nun hiji-hijina ngandung harti shin ieu ngandung harti as-syaraf was-syafa'ah mulia jeung tutulung pohara bulan Syaban bulan nu mulia jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba. Kadua ain eta al-izzat wal karamah mulia anu luar biasa. Tilu ba al-birr nuduhkeun kana bagus. 4 alif nuduhkeun kana ulpah aring layeut dedet. Nyaah wa binun nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya. Masyaallah mantap. Rajab li tathhiril badan, Syaban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhirir ruh. Bulan Rajab pikeun ngabersihan awak zahir. Bulan Syaban pikeun ngabersihan qalbu hate. Bulan Ramadan jang ngabersihan ruh. Mun Rajabna diberesan zahirna, bulan Syaban diberesan qalbuna. Bulan Ramadan dirapihan ruhna, bulan puasa hiber, bulan Syawal hiber. Apak-apakan geus pokona. Urang mah kedot jasa ieu. Teu bulan naon kieu bae. Teu pisan tertarikna ku bulan-bulan unggul. Tah di bulan Syaban ieu aya nisfu Syaban. Nisfu Syaban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15. Aya nu makekeun nisful akhir malam 16. Urang rata-rata makekeun nisful awal. Jadi malam tanggal 15. Lamun urang nanggalkeun rewahna Salasa berarti Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin malam Salasa sakuari Minggu tah isuk Senin tah malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15 eta nisfuna malam Salasa. Sakali deui aki-aki mah osok nalaweung. Ini ngajina osok culak-cileuk ka kutang. Kitu geus nini gitu. Engekeun ku ceuli ngajina. Ulah ngawuduk bae atuh. Jadi malam tanggal 15-na Senin malam Kangjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Saha jelema anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 na malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup.
Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake takarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pake ibadah malam Salasa teh. Eta engke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub waktu hate-hate nu sejen malalodar. Nya hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame. Malam nisfu saban ku ibadah ka Gusti Allah, hatena bakal hirup. Hatena bakal caang jasa pan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek soleh ge riweuh, mobil paeh atuh. Mun kitu berkona paeh atuh ngusru. Urang boga pamajikan geulis paeh atuh embung urang nangkeupna ge. Embung kajen geulis sakumaha ge paeh lantaran. Nu paling repot, urang kakarek ge kawin 2 bulan 3 bulan, ieu paeh. Belum dongkrak antrik na paeh. Cek pamajikan kasep tinggal kasep, sugih tinggal sugih. Teu perlu kasep, pokona menu penting etana teger. Paeh eta hatu teu berarti. Saya tak lamun geus paeh mah bahaya nu paling bahaya mah sebenarnya mah paeh hate. Paeh hate mah teu meunang neuleus sendal bagus. Lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu dideuleuna sendal mana ye nu ku aing disikat eta paeh hatena teh. Paeh tah nu kos kitu tah paeh tah. Atawa dedeleuan bae mana irang dangora ieu. Paeh teh hatena teh. Paeh. Aya hiji urang Cikupat anu kitu. Paeh teh hatena. Ngajina neuleuan rangda bae. Paeh teh hatena. Eta paeh hate teh hese. Geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui. Kamari maka karet kredit Mio kuari geus mulai neuk kredit Avanza. Paeh tah hatena. Paeh eta pas kitu. Coba ge geura paeh jana mun teu digencet di kuburanana. Ulah main-main. Eta paeh hate teh pas kitu teh teu ngadenge ka aturan-aturan Gusti Allah. Paeh ngaranna hate. Kitahna ulah nonton TV. Wow, dijual nih itu. Meuli deui gede atuh kuan. Modar tapi hate dari kos. Paeh tapi hate. Ini jelas mah kula mah tuh keur ngahiji nu pararae mah. Keur diriung-riung ku nu paeh mah. Ya unu teu boga TV jaka bege anu 5 nu penep TV teh. Jadi Pak kula mah kuari keur diriung-riung jeung nu modar bae. Paeh hate. Saya bayang hirup hate teh bang kumaha kitu masyaallah. Resep kana dunia paeh teh hate. Resep kana dunia teh paeh teh hate. Teu resep kana ibadah paeh tu kitu hate. Jalamun nu hirup hatena mah teu resepeun kana dunia teh resepna kanu nyieun dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diingetna ta eta teh hirup hate. Urang mah boro-boro di luar salat di jero salat teu inget kata. Ka Gusti Allah na teu inget. Ngahayal urang mah keur salat eta jadi ngeunaheun nikmat ngahayal teh ngeunaheun jasa. Hiji kanikmatan bae geus lokoda salat teh ngahayal. Masyaallah, nu leungit eta sok kapanggihna di jero salat. Eta pan ku bego-bego ada urang salat eta kos kitu. Paeh teh ngaranna. Tah, ieu aya obat ya kebenaran ieu obat ti Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obat supaya ulah paeh hate teh ka dunia ulah pati resep. Ka maksiat ulah pati resep. Komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep. Kablah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah teh hirup hate supaya ulah paeh hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun. Kajeun amin-amin urang-urang. Antapkeun geus pokona.
Urang mah urang yang namanya. Namun nyana nanyakeun dari mana tuh dalilnya? Nih, perep nih. Tahu nih perep. Kami teh emang perep apa? Ini. Kalau kena hidung lu nih. Nggak jawab lagi gitu amat ya kami minta. Siapa? Dijawab pakai dalil kita tetap baik kudu make perep siapa? Iya Muhammadiyah Persis PKS Bangsa Nugara itu tepara rugu ambalaya kuari di urang tak sing hade. Sing hade milih guru, sing hade milih babaturan, milih rekan lantaran besi tepa. Tepa teh lain kurap bae. Eta ismu amin rais tepa bahaya. Acak-acakan. Kiblat jadi ngidul gua lihat. Eta gara-gara tepa anta bos gitu. Masya Allah. Masya Allah. Segade. Kumaha kiai eta ngaramekeunana ulah hese-hese. Salat maghrib, mantap salat maghrib, salat awabin, mantap salat awabin, salat 20 rakaat, mantap salat isya, urang salat isya, mantap salat isya ba'diyah isya, tas ba'diyah isya, salat 100 rakaat. Di beda sholat mambo. Tilok burung. Ngap biasa. Aya deui nu sholat ba'da isya terus datang ka subuh. Tama beuki abo tama. Ngan ulah. Ulah teh kitu teh ulah. Kecuali jelema-jelema khusus. Nu dibere wirid ku guru najangnya bae. Biasana ahli thariqah nu kos kitu aya salat khusus di malam nisfu Sya'ban. Jangnyana doang. Urang mah urang sakali deui ulah make salat kos kitu. Jumlahna bakalna minimal 100 rakaat mun jeung bangsana deui sok diberjamaahkeun. Ahli suluk osok ngaberjamaahkeun jeung bangsana deui. Urang mah sakali diulah mun di lembur aya nu salat nisfu Sya'ban, urang ulah milu. Ngan atuh urang itu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohnya ngan urang mah ulah milu. Sakali deui urang mah ulah kabeneran. Beneran, emang embung diulah atuh geus. Pas jasa sama. Masya Allah. Ulah. Lantaran eta mah khusus geus jang urang mah nujang umum. Ieu lain deui. Lantaran sanajan dibikeun secara umum ge urang mah moal kuat. Moal kuat malam Salasa salat bareng 100 rakaat isukan rumah sakit umum pinuh. Kunaon ieu? Salat keur penting. Jadi ieu balukarna ieu teu bari saleumpang kabeh. Ditaku saja, ditaku Ki Uci. Waduh, ieu sambarangan we teh Ki Uci. Ni papisak. Aki-aki geus pokona teu bari saleumpang wae geus pokona mah. Nandak ku Kangjeng Nabi diatur jang saha ieu salat jang potongan mana. Bangsa potongan tukang nonton TV mah ulah. Ulah we kajen kumaha ge. Ambalaya engke. Hulu di mana, awak di mana. Ulah lantaran itu salat urang teh husu mantap diulah. Khusus merena. Sajang kurang mah ulah. Sakali deui di lembur sanajan eta kiaina gede, ustadna hebat. Udang-udang nage segede bakul. Nyana ngajakan salat nisfu Sya'ban ulah. Mun ditanya pan sia teu milu aing mah dilarang. Emang hukumna kumaha aing mah teu nyaho hukum. Teu nyaho bae cak kiai ulah-ulah bae geus. Tak kitu bae geus. Dasana jadi bejaan hukum lagi atuh ngaji henteu naon henteu. Aca kitab tilok naon tilok tapi lah sakola sanawiyah. Geus moal nyaona naon. Oh kitu bae. Hartina ulah sambarangan yin salat mah
lantaran salat mah kudu menang ti Gusti Allah atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ciptaan salat ieu mah ti ba'dul arifin. Geus nurunkeunana ka ba'dul arifin deui teu menang secara umum. Besi ieu mah aya nu ngainstrukeun sikeun salat ulah lobat sedekah. Geus urang mah ulah ngin. Ulah hukum Nabi dah. Teu bagus. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Saur Abi Hurairah qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Malaman nisfu Sya'ban kaula kasumpingan malaikat Jibril. Masyaallah Kangjeng mah katatamuanana ku malaikat Jibril. Urang mah katatamuan teh ku calo. Katatamuan teh ku tukang adu koto. Main gaple. Tetamu urang mah nu kos kadar itu tetamu urang. Paling banter lurah. Camat. Emang eta katatamuan ku camat emang kumaha kitu teu bagus. Teu bagus. Sebab lain ahli ibadah, nya mah ahli SPPT. Teu bagus. Besi aya kiai, besi aya ustad, katatamuan ku bupati, katatamuan ku menteri, katatamuan ku camat jeung ku lurah bunga, eta rusak atena si kiai. Rusak pae eta atena. Sebab ulu dipakah kahayang ku nyana iwati kebanggaan jeung dunia. Ajur sama kiai kos kitu, tinggal lepekna doang. Teu bagus mun katatamuan ku bangsa wali. Emang aya atuh aya wali nikah. Mitoha berarti. Katatamuan ku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal. Katatamuan ku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah. Tah eta cek pandangan mata mahina tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa. Sahanu nyaho kiai eta bisa nepaan zikirna, taqarrubna, deusna. Sahanu nyaho eta kokolot bisa nepaan tiisna. Urang katatamuan ku bupati mah hareuda. Katatamuan ku menteri hareuda. Katatamuan ku gitu camat hareuda. Tiis teh eta kadeuleuna doang. Ngamplop jada 500, 1 juta, 2 juta. Dunia kene urusan. Komo mun teu ngamplop mah ngagerenang we sial teh camat. Datang ongko merek henteu goblok teh camat. Tungtungna mah ditajong beta camat di goblok-goblok. Sakali deui teu bagus hate urang put mun katatamuan ku lain ahli Allah bunga teu bagus. Eta teh perlu dikoreksi teh kos kitu. Tah Kangjeng Nabi mah maleman nisfu Sya'ban katatamuanana ku malaikat Jibril alaihi masyaallah. Mudah-mudahan urang kabehan ge dicepetkeun ye ngan kula mah ulah wakah heulanan. Mudah-mudahan dicepetkeun katatamuan ku malakal maut. Kayak bakal. Terakhir orang bakal katatamuan ku malakal maut. Sing ade teman. Malaikat pamungkas teman. Terus kumaha cenah kiai malaikat tergantung amal urang. Lamun amal urang bagus datang na kasep, mun anu kasep sing ade. Mun amal urang jore bangsa ngeridit nonton TV, bangsa hideung malaikat. Tak sing ade bisa anu hideung. Waalaikumsalam. Malaikat sianya. Hah? Hideung sia. Insyaallah. Tah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihi. Cek malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Ye, ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat ku Gusti Allah dibukakeun. Masyaallah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia, 290 jaga jang di akhirat. Hiji bae oge kuari indungnya ka anak, anaknya ka indung, luhur atasannya ka bawahan.
bawahan jaah ke atasan. Sanajan ku ari mah ieu luluhur teu nyaahan ka rakyat. Jabuktina jalan teu dibangun-bangun. Aya bae meureun karunya mah saeutik nyana ka pamajikanna mah meureun karunya. Ka anak nama karunya. Sanajan ka rakyat nama teu karunya. Bagi-bagi bae meureun nyana. Dan seukur saceuhil meureun boga karunya. Tah ieu teh hiji teh luar biasa mau bae teu daek ngadahar anak. Mau sakitu galakna anakna teu didahar. Tapi pejabat kuari nyepakan rakyat. Nyaahna geus eueuh. Tapi di dunia masih kene karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung ka nya hiji masih kene kurang teh oper-operan nyaah ti Gusti Allah. Omong ke di akhirat mah 290. Oh, nu mantap bangsa anu sok ngredit ke ka sorga. Sorga punya ahna Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillahirabbil sanajan ngredit tetap punya ahna Allah 290 atuh teu kira-kira. Ngan dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu doang padu tah. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang kena sia mah. Seret adi diangkat deui. Ya geheng mah geheng sih. Ya Allah. Tah malam ieu teh maleman dibukakeun lawang langit. Lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Fagum wa shalli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Udang salat angkatkeun sirah jeung leungeun dua leungeun. Munajat ka Gusti menta. Harita Kanjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagol. Bagul tu cek Kanjeng Nabi ya Jibril, ma hadhihi lailah. Ai kitu malam naon ieu? Gola cek Kanjeng Nabi. Hadhihi lailatun yuftahu fiha salatu mi'ati babin minar rahmah. Malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat. Mantap. Allah malaman nisfu Sya'ban, malaman nisfu Sya'ban, fa yaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura ka sakabeh jelema anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik. Berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya nu diistisna. Illa man kana sahiran. Kecuali sanajan nyana teu musyrik jadi tukang sihir eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atawa nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobat can miceun sihirna teu ditarima. Teu dihampura. Au kahinan atawa dukun tukang taroh, tukang bade. Nah ieu malam nisfu Saban temiceun karena ilmu tarohna, ilmu badena eta teu dihampura ku Gusti Allah. Al musahinan nu teu dihampura di malaman nisfu Saban sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teu dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunak. Teu bebasan hatena. Mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah yakni teu dihampura malaman nisfu Saban keur majana gaul rahmat jeung magfirah nyana mah teu dibere saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah musyrun ala zina atawa tukang zina malam nisfu Saban can ninggalkeun zina. Nah, tetep bae nya masih keneh ngalakukeun zina yakni can tobat can nyabut can ikhlas tina maksiatna. Ta eta malam nisfu Saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Akil riba ieu siga lain lalawara. Lain lalawara Allah ngahampura di malam nisfu Saban.
nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik urang mah teu musyrik ngan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba ya le teu ngagunakeun duit riba teu ngalaksanakeun riba teu nyaksian riba teu ngalaksanakeun kredit ta eta teu ngalaksanakeun bang nah ieu menang pangampura nu make duit bang teu tobat malam nisfu saban nu ngridit teu tobat malam nisfu saban teu beunang magfirah jeung rahmat Allah nutup magfirah Allah jeung rahmat eta ku benci-bencina Allah ku greget-greget dah anu tadi dicaritakeun tukang sihir tukang taro Allah gregeteun jasa jelema nu ngunek-ngunek Allah gregeteun jasa anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheuleun pisan termasuk anu terus-terusan zina ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheuleun pisan higa digaurkeun magfirah jeung rahmat nyana teu meunang teu meunang mah geus cenah itu mah kiai di itu aja nu ngredit kiai tinggal kiai dan neraka ge lain yang sasa jang kiai malah nyana mun ngajakan nyana pamimpinna pokoknya tidak terkecuali akil riba al-aqal walidain atawa nu keheuh ka indung bapa nu nyarekan indung bapa anu teu hade jeung indung bapana maleman nisfu saban jana can tobat can minta pangampura ka indung bapana teu meunang magfirah jeung rahmat Allah insyaallah. Mana deui? Wanamam tukang adu domba. Zulwajhain ngabogaan dua beungeut. Beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu, beungeut nu jang ka dieu mah nu kieu. Beungeut nu jang menghadap ka atasan mah nu ieu. Beungeut jang menghadap ka bawahan mah nu ieu. Biasana ahli partai Zulwajhain teh kos kieu. Ieu bangsa kiai-kiai Golkar bangsa Zulwajhain nu kaya. Komo pamimpin nama. Wah, cenah ulah Golkar bae meureun nu sajen ge sawaun. Saruha kabeh ge kos kitu. Masyaallah. Masyaallah. Al-qati ar-rahmi atawa nu megatkeun rahmi. Ka inden kituna mumbung wauh jeung lanceuk, mumbung wauh jeung adi, lantaran boga masalah, mumbung wauh jeung mamang, mumbung wauh jeung uwa, nyana mumbung wauh aing mah datang moal didatangan teu hayang. Mere moal dibere teu hayang aing mah putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah. Allah keheuleun pisan ka jelema nu megatkeun rahmi. Fa inna haula'i la yughfaru lahum. Ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masya Allah, lain lalagaan teh akilar riba hampir kabeh. Hampir kabeh kuari mah geus kuku perusahaan gede, pabrik misalnya, CP misalnya, PT. Ieu perusahaan wawarungan ge geus make duit riba rentet. Boro eta teu puguh teu karuh urang meuli kendaraan ge ngridit sarua bae. Ulah main-main orang mumpung masih hidup kene. Umur penyaho buah isuk buah pagetok. Ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih. Mentang-mentang orang ngarumpak aturan Gusti Allah. Saanu nyaho can anggeus kreditan paeh. Nauzubillah summa nauzubillah min. Dan ngeri luar biasa bagi jelema anu selalu dumadeus ka Gusti Allah sieun bisi aya dosa-dosa. Kredit lain masalah leutik. Gede tapi kos kitu. Lain masalah maksiat leutik nu ku urang geus teu dianggap teh. Maksiat nu lain lalagaan sebab tama aya nas Al-Qur'an. Nas tama lantaran ribana menyolok anu luar biasa. Ku urang ku ari geus teu dianggap teh. Nu minum arak mah ku urang teh di ulah luar biasa anak minum arak bagus tage orenganan bapakna ngadahar duit bang atuh sarua bae ngerebek kabehan. Nah ieu kurang coba hate urang supaya hirup malam nisfu Sa'ban urang taqarrub ka Gusti Allah abeh mata hate urang dibere hirup
sehingga orang bisa ningali karena jalan-jalan Shiratal Mustaqim nu lurus. Ya Allah. Tuh kitu nya sing hade malah dina kitab Isadur Rafiq ma aya wa warada hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban. Tu tadi geus kawarid oge dina malam nisfu Sya'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri bani kalbi. Allah di malam nisfu Sya'ban. Wah, triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Utaqo atikun utaqo. Aya ribuan, jutaan, triliunan jelema nu dimerdekakeun di neraka. Keluar. Allah ke malaikat keluarkan merdekakeun geus ulah di neraka bae. Bi adadi syu'uri bani kalbin pohara luar biasa. Cuman Allah tenele di malam manis Sya'ban teh tetep bae dikanarakakeun tama saha la yanzurullahu fiha ila musyrikin hiji jelema musyrik malam manis Sya'ban sakitu agungna tetepnya nama dikerebekeun bae. Dua wala ila musahid jelema anu ngunek eta ge sarua bae teu dicabut dina neraka. Wala ila qati rahmin jeung nu megatkeun rahmi komo datang ka indung bapa. Tambahna aya deui wala ila musabbil izari jeung jelema nu ngagusur-gusur sampingna jubahna calanana datang ka ngangsar ka taneuh ka eta ge teu dihampura ku Gusti Allah malam manis Sya'ban masih angger kene. Urang make samping, make jubah, make calana kudu luhureun mata kaki, luhureun mumuncangan. Tah, luhureun. Cara PKS gitu tah. Ngan PKS mah luhur teuing nya nama sabitis. Tuh kitu nya wala ila akil liwalidayhi jelema anu teu ade jeung indung bapa. Wala ila mudbini khamrin jeung ngalanggengkeun minum arak teu meunang pangampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramekeun malam nisfu Sya'ban kumaha atuh Kiai? Geus bae urang mah diatur ku ba'dul arifin malam nisfu Sya'ban ba'da magrib ulah ngomong deui. Terus ba'da magrib maca Yasin 3 balik. Yasin pertama coba yang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu no maca Yasin katilu minta umur panjang ka Gusti jang nambahan amal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek kita kiai kula maca teu bisa maca Yasin teh coba heula dana iko. Hese tang ngejah teh hese nyambung-nyambungkeun ana hese. Itu bisa kula maca Quran maca Yasin kudu kumaha tah? Aya mun teu bisa maca Yasin, maca kulhu 210. Etik ka maca. Bismillahirrahmanirrahim. Asana aki-aki mah 210 ge olah bahasana mah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad 210 macana. Geus batur baca Yasin, nyadang ge bareng diuk di dinya tapi nya nama maca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad macana 210. Kayak ngadoa bareng jeung pamimpinna ke maca deui ke bareng. Cai kula mah kulhu ge patek trok bae. Saya memang ngeuka beuki mah geuning. Patek trok bae cenah kieu maca kulhu ge. Lamun patek trok bae maca kulhu istighfar bae macana 10.000. 10.000 ya Allah ya Rabbi. Istighfar mah saya 3 astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hayang rada panjang eta. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 10.000
Cie cangkel meureun teh mah. Emang sia mah kitu. Kajen kumaha ge, hayang ulah ibadah tapi ka sorga, ka badek wae kajen kumaha. Ka badek. Anu paling sederhana mah paling sederhana maghrib, isya, subuh, malam nisfu Sa'ban berjamaah ngad ulah kurang ti 40-an. Maghrib berjamaah 40-an, isya berjamaah